paling melaku ayeuna mah urang bisi ngayakeun rojaban gedong dhuwur kali samur pakulingan erana aya sapiting trimpan kitu ceuk dalam mah gedong dhuwur kali samur pakulingan erana aya sapiting trim torok tok 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 Trek. wah hebat panayagan unggul ini bagus padahal mah panayagan oke mah insya Allah kurang bantu jeung panayagan di dia siap apa padahal mun di onana ayeuna keur pandemi murah mun ayeuna di onang mah 700.000 ge daekeun nya menang mayang wayangna we hiji ka dieu dibawa ku tukang bohong mudah-mudahan di keluarga besar gede aja di dia amin cing aya milikna cing hasil usahana kelaskeun ieu teh kamana kelaskeun hah gedung dhuwur bangunan anu tohaga manara dua di payuna menjulang tinggi inilah yang disebut dengan masjid tapi punten apabila akhir zaman masjid bakal baik moal jang urang dusun Karangluhur desa Mapara kecamatan Panjaluma masjidna pinuh wae di dieu mah amin dupi neme salat isya berjamaah pangpinuhna di dieu di masjid sabaraha baris Pak dua baris asal kadang aya pangpinuhna dua baris penasaran ieu dupi ngabaris dah kagigirna ka tukang salat sunat naon taraweh pinuh abi yakin taraweh mah ngan biasana punten aya panyakit hate datang hiji rakaatna aya anu singkat aya teh sabaraha rakaat tilu luar biasa 20 taraweh 3 witir dupi imamna resepna favoritna idolana nu panjang surat kata anu pono no Bismillahirrahmanirrahim ya Yasin kata cekak teh buset Yasin aya hate anu teu ridho padahal saya Allahu Akbar alhamdulillah aya nu kitu aya kuat deui urang teh bakal tepung jeung Ramadan kuat balikna Gusti duh pangeran abdi tepungkeun umur abdi tepangkeun sehat abdi jeung Ramadan ieu teh neme dina doa kuat deui hingga jeung urang teh teu panggih papaturah dina rutina ari maun ngadodong tadi ngauskeun ku ieu borosok di pohon datang ke merenya ngagerta taya tempo taya berang taya raja taya kuring di mana jalatos teu aya basana naging hiji deui siap cing ngecang mana kana cincang keuing cing calincing kali itu teh manuk cing jenatannya bos apa satar oh ayo ngarasa balik aja bener pade naon ieu teh manana kuatkeun ka imanan kuatkeun ka islaman sabab eta nu kakadiri jaminan urang selamat dunia para tapi ka akhirat lain jeung sieran tuh geus naon hayang balik deui ka dieu teh hayang balik deui ka Panyaru hayang balik deui ka Ciamis lain cek abdi punten bilih engke aya nu mulih kana poe teu tepung hayang kan ieu
kami. Cek saha cenah cek dai Al-Quran mengabadikan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin lugus mabrurna hayang politik kalam dunia lain deuk dagang lain deuk tani lain deuk nyawa lain deuk kabalok deuk naon fa asaddaqa tapi api deuk jadi jelema anu bener paling hese urang teh nanti perkara dina awak hiji ikhlas hese beres lamun teh mah kurang panjalu punten ieu mah made tumaros kagungan artos 50.000 ieu artos 50.000 teh bantun ka pasar bantun ka supermarket rarasaan asa leutik asa gede hei 50.000 dibekal ka pasar asa leutik asa gede waduh malah gak urang ini nah saletik loba kahayangna loba beulieunana aya artos nu saukur 50.000 tapi cobi bantu nu artos 50.000 nome ka masjid ka majelis taklim asa leutik asa gede geus mulai teh eli nah dibalik jadi penasaran ingin bertanya nih aya tuman anu asup kana kotak amal masjid nah anu 50 nah anu 2.000 oh pahingan kumaha lamun bapak kula menuju Jumat tadi menuju pangaosan Ibrawe kanu paksi tuh teh ku kotak amal ai panangan dina jero pesak keur nya geus 50.000 begitu kalupa kaasupkeun we 50.000 teh punten ikhlas teu bahasa aja ditambahan kagok lah ikhlas ayo bahasa kagok bahkan ayah rencana udah sah udah DKM tutur tamah udah tahu hese mina dan titik ikhlas bila di urang bahkan tereueuh hayang mere nah ai geus aya urang opet jeung kekek main kene ka ditu nama cap buntut beda orang India mah kitu pan kabehanana tumpah teh bahe tumpah teh bahe keket mengke buta talang ameng regete nu heseme kudu ditem usaha ditem kaum pedit margi harta aya 3 hiji aya harta pakeun 2 harta tundaeun nu kadulu aya harta sampereun biar ya hiji aya harta pakeun ka dapur resiko ajan budak eta pakeun nu kadua aya harta tundaeun bisi budak teh ka SMP ka SMA kuliah aya harta tundaeun nu katilu aya harta sampeureun zakat infak sedekah mudah-mudahan barokah rojak urang cing jadi jalmi anu dermawan berehan rasa sama amin ya Allah alhamdulillah 35 menit kaos betah kene panitia Aceh dugi tabu sabaraha hanya teh 400 giling 2 tabu kilu ada ngawala tuh nyedawi deui dugi tabu teh usariap ya teh siap yang mau ka mana gitu hidup balik ka Bandung lucu di ono terus gak tukang parkir terus jangan dihanap diluhur anu apet mah cukup dihanap wae kali-kali naik ka panggung gitu kabeh teh salah wae ieu tong salah wae ka mah didoakeun we teh cing loba dulur semua duit berarti uang jalan yang penting cing loba sabab lamun geus loba mah jaminan lecet teh yakin bakal loba doa
uang abang saya. Ayo ceng urus marmon. Duit tuh duit-duitan mae. Abi mah dengan rabe teh hiji cicing loba dulur. Amin. Loba dua lamun geus loba dulur ka ditu teh bakal loba dulur. Di urang kulon wetan kitu kali ngadoakeun ka euceul teh mulit ieu pangosan ka bumina masing-masing. Tah kalebetkeun abdi wangsul ka Bandung maka yakin bakal menangkeun amal. Gitu. Tapi duit ayeuna nampol. Siap, hiji, dua, tilu, balikeun sok goyangkeun ku sararea. Nah, sabab geus ngajak ada ngesah. Ada min fadlir rabbi wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kanggo panitia sadaya. Sakitu wae anu kapihatur hapunten pilih seueur kalipatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.